Titik, Diluga, Prewa, Sari! Rupina Paranto siap. Kuma aki lengser Paranto siap. Keluarga calon pengantin istri sebelas tatan-tatan siap-siap kanggo mapag calon pengantin pameget Cep Andriansah di keluarga besar Bapak Misim Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun junuk kena waktu nurahayu ningang mangsan utama nitihwan cini mustari anu ditunggu-tunggu di keluarga besar Cep Andriansah Bapak Misin Joko sareng Ibu Anita parantos sumping. Ayo urang papa kurang sarerea upacara adat dikawitan.
Bismillah nu Agung nu Rahman sareng nu Rahim. Rahman anu sifat murah, Rahim anu sifat asih. Ya Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gapura pintu rahayu gentra dipiriku asih. Gapura pintu rahayu gentra dipiriku asih. Asih hindung asih bapa gumulung dua ngahiji. Urung nangtung siang lempang hirup jatiningka asih. Ahung
Aduh, aing galewihan seuri. Alhamdulillah bakatku bunga aki teh jang apit dina danget ayeuna kita mancen tugas ieu teh kapapancenan ku Bapak Hajat dina raraga mapak calon panganten pameget cenah. Aduh, anu ieu teh nyina teh di mana? Di Bekasi, di mana? Di Bekasi cenah nya. Hah? Di Cikarang Bekasi. Alhamdulillah jauh di jugjug angang di teang meninggal leut gengkeuy ngabana leut ngembat-ngembatnya tang pinang segala jijinjing segala dibawa. Alhamdulillah ieu cep dede salah aing kabung geus kolot ieu neng dede ayaku bagja temenan asa kagunturan madu karageragan menyan bodas. Alhamdulillah atuh ti keluarga besar panganten pameget ti Bapak Joko nyaeta anu bade ngajajabkeun Cep Andrian sah anu sakieu gantengna pertentang. Aduh aing lamun aya nini sok sieun bogoheun euy makanya acan ka dieu ye si nini teh
mun kapincut neng dedeh wah cilaka ieu bakal jelas. Aduh aing bengok aya kana euy. Tapi aki teh ayeuna teh jang apit moal seueur anu dipicatur dipisangem karunya sabab ieu panganten pameget teh dinatanyakan karunya. Sini ini ka mananya urang geroan ini ka dieu. Heula ye. Saya tukang kenang dan teh euy delaka Awas ya mau dibayar ku aing mah. ih murukana di dinya kitu nu rek mayar teh lain deui nu boga hajat. Oh gitu alhamdulillah calon pengantin pameget teh dibari kawan cenah ieu teh aduh Lain aki ieu teh kuring teh digerwan we tita tadi aya naon ieu teh geuningan meuni seueur jalemi ieu teh. ih anu matak anu mawi anu bot-bot katinggang awi. Ih mantong kitu yeuh bisi anu kasiniran ieu teh. Ieu tingali nini geus sakieu gagah naon gak cantikna kieu nya sugan we aya nu ngetrek. Ih sia jelas aing deuleun sakitu ruksak teh moal aya nu daekeun kan ini kitu patut mah. Ayeuna teh aya naon ini Itu tingali itu tuh tingali lain panduan teh keur dipoto. ih geus ai sori sakamalinaan lain ini nah eueuh nu nyawernya da ieu teh biasana mah sok aya nu nyawer. Heuh pan can arapaleun ieu can arapaleun. Ieu tinggali kantong teu kosong keneh cing sugan urang cabul alhamdulillah. Aduh aya nu beureum ini aya nu beureum. Alhamdulillah syukur pisan atur nuhun ieu ti saha ieu teh nama teh ti saha nya bapak. Alhamdulillah. Alah batuk nyaan ieu mah kaselak bieu teh. Aduh alhamdulillah Gusti nu agung ngabahagian tingali aya nu nyawer abah alhamdulillah. tong cerot teuing kita diasupkeun ka susuna. Ai bieu teh di calon pengantin pameget berenya bieu teh ti dulu aya kitu. Ah mingeus ieu mun sagala disebutan aya deui tah aya deui alhamdulillah.
Aduh Gusti Nu Agung mending jadi lengser cenah cek Jang Pahmi mah cek tukang tarompet. Alah ya nini mah janji lamun rek aya deui anu nyawer 2 lamar deui weh nini mah arek jungkir. Iya ku aing dijiksa sugana aya deui 2 lamar cenah titah jungkir. Duh aya deui alhamdulillah Eta mah untung biru alah 2 lamar aduh Gusti Nu Agung. teu katingalieun tah aduh hayang nu asak deui hayang bawang beureum tah ini mah kitu. geus ai seuri cak kamelinaan ya da urang teh ayeuna mah teu kudu bubura nya teu kudu ka ditu ka dieu nya da engke ge panganten mah gak bakal ngabura geus jadi panganten mah teu ngabeuting oge. Ieu muni agu eta boga nu beureum ditinggalian wae. Nya mun aya mah ditamahan deui ya aki kadunya tingali calon panganten pamegat cangkeuleun ieu teh hawatos pisan dia ramahna ge seuri we gitu nah dilaila teuing can teh cangkeuleun. Aduh dan atuh kadinya urang ieu urang apa gue ku ieu ku pakaulan dar kadinya Jang Pami dar kadinya urang dangdut heula kadinya sugana anu nyawer deui.
Sumangga kanggo pangalungan mangle ku calon ibuna pengantin istri kalung kalungkeun ka pengantin pameden anak yang jimat awaking nulami di anti kalungkeun mangge kadede siloka tetining asih kungsi mangkakna rasa nyambuang dalam lembutan kiwari atos gumulung semangga parantos di kalungkeunana parantos mohon mangga. Sumangga bilih kru upacara adat bade dipoto heula, mangga bilih bade sungkem heula. Oh persembahan heula. Sumangga persembahan di luhur bade di luhur bade di handap. Mangga teu langkung neneng. Mangga di luhur cenah, di luhur mangga.
Sok rekumaha deui bedog ariakeun wadi kenceng bedog ge direbut jago aing aing tuh ieu tah lawatun au rasakeun baik iya awas tah iya wai tuh mau awas aduh aing kana pihak goong yo aing lumurung boy kata bola aing awas rasakeun sia kusangkur Hei, awas, iya, jatuh, tarik, jauh, tobat bungsang itu anu kapihatur tisim kuring asmana gagak lawung surya koncara gawe bareng sarang sound system Abah Gian
ditutup waeku wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.